Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha kaayana barudak dinten ieu? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Barudak dinten ieu urang diajar ngenaan kecap sulur. Kita akan belajar mengenai kata ganti. Naon eta kecap sulur? Apa itu kata ganti? Kecap sulur atawa kecap gaganti ngaran atawa barang nyaeta kecap anu dipake pikeun gaganti atawa nyuluran kecap barang. Kata ganti atau kata pengganti nama atau benda yaitu kata yang dipakai untuk mengganti kata benda. Nah, seperti apa contoh-contohnya? Nanti kalian perhatikan baik-baik ya. Kecap sulur bisa dibagi jadi sababaraha golongan. Nyaeta, kata ganti dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu kecap gaganti ngaran. Nyaeta kecap anu dipake pikeun ngaganti ngaran jalma. Kata pengganti nama yaitu kata yang dipakai untuk mengganti nama orang. Nah, di dieu dibagi deui kana 4 bagian. Nyaeta aya kecap gaganti jalma kahiji, kecap gaganti jalma kadua, kecap gaganti jalma katilu, nu kaopat nyaeta kecap sesebutan. Nah, di sini dibagi lagi menjadi beberapa bagian ya untuk kata ganti nama. Yang pertama yaitu kata ganti untuk orang pertama, yang kedua adalah kata ganti untuk orang kedua, yang ketiga kata ganti untuk orang ketiga, dan yang terakhir yaitu kata untuk pengganti penyebutan ya. Seperti apa? Kita perhatikan lagi. Nu kahiji aya kecap gaganti jalma kahiji. Ada kata pengganti orang pertama. Nah, ieu aya pembagianna deui, aya nu tunggal, aya nu loba atau jamak. Tunggal itu ada yang untuk seorang sendiri, ada juga untuk yang banyak orangnya ya. Nah, urang perhatikeun di dieu aya kecap gaganti jalma kahiji anu tunggal. Nah, kecap gagantina aya abdi. Dina kalimah upami kawidian abdi bade ngiring ka Bali. Nah, di situ artinya adalah saya. Jika diizinkan, saya akan ikut ke Bali. Aya kecap gaganti jalma kahiji nyaeta kuring. Dina kalimah kuring rek indit ka sakola. Artinya adalah kuring itu sama saya juga, tapi ini adalah bahasa yang kasar ya. Tadi abdi bahasanya lemes. Nah, dalam kalimat penggunaannya adalah kuring rek indit ka sakola. Artinya saya akan pergi ke sekolah. Nah, ada juga kata atau kecap gaganti jalma kahiji nyaeta aing. Nah, ini bahasa kasar juga ya, jadi tidak boleh diikuti sebetulnya. Hanya ini supaya kalian tahu bahwa ada juga bahasa lemas dan bahasa kasar. Bahasa lemes sareng bahasa kasar. Dina kalimah nanya eta sia teh nangtang ka aing. Nah, artinya adalah kamu menantangi saya. Tapi ini tidak boleh ditiru ya anak-anak ya. Jadi gunakan kata atau kecap abdi. Nah, yang bagusnya menggunakan kata abdi. Nah, di dia contoh
kecap gaganti jalma kahiji anu loba atau jamak. Jadi orangnya lebih dari satu. Bisa menggunakan kecap abdi sadayana. Nah, dina kalimahna contona abdi sadayana parantos sayogi mayunan eptanas. Saya semua sudah siap menghadapi eptanas. Gitu ya. Aya deui nyaeta kuring sarerea. Dina kalimahna kuring sarerea rek milu ngarojong pangwangunan. Kuring sarerea itu artinya adalah saya semua atau kami semua, ya kami. Nah, kami ikut mendukung pembangunan. Aya deui kecap gaganti jalma kahiji nyaeta nu loba atau jamak urang. Dina kalimahna nyaeta sakedeung deui urang nyang hareupan pamilu. Urang itu sama dengan kami juga ya. Sebentar lagi kami akan menghadapi pemilu. Nah, seperti itu ya contoh untuk kata pengganti untuk orang pertama. Kecap gaganti jalma kadua, kata pengganti untuk orang kedua. Di sini ada tunggal sendiri ya. Dan yang kedua ada loba atau jamak. Banyak orangnya. Baik. Ieu contona aya kecap anjeun. Dina kalimahna nyaeta anjeun mah panginten tos hilap ka abdi. Anjeun itu artinya adalah kamu. Artinya di dalam kalimat tersebut kamu mungkin sudah lupa kepada saya. Aya deui kecap maneh. Nah, ini bahasanya kasar ya. Jadi yang lemesnya yaitu anjeun. Contohna dina kalimah maneh kudu buru-buru nepungan ka Dadang. Kamu harus cepat-cepat menemui Kang Dadang. Hidep. Dina kalimahna hidep teh geus dewasa. Geus kudu boga pacabakan. Hidep itu kamu. Artinya, kamu sudah dewasa. Harus sudah punya pegangan atau pekerjaan. Gitu ya. Nu loba atau jamak, jalmina leuwih ti hiji, orangnya lebih dari satu. Aya kecap maraneh. Dina kalimahna nyaeta maraneh teh kudu hayang nyaho. Ti mana asalna ieu duit? Maraneh itu artinya adalah kalian. Nah, kalian tidak harus tahu dari mana asalnya uang ini. Itu artinya ya. Maraneh, kalian. Karena kan lebih dari satu orang ya, banyak. Kecap salajengna nyaeta hidep sarerea. Dina kalimahna geus waktuna hidep sarerea diajar hirup mandiri. Ini artinya adalah hidup sarerea itu sama dengan kalian juga. Nah, arti dalam kalimatnya tersebut sudah waktunya kalian belajar hidup mandiri. Aranjeun. Dina kalimahna sadayana oge kanggo aranjeun sanes kanggo abdi. Nah, aranjeun itu sama dengan kalian juga ya. Semuanya untuk kalian, bukan untuk saya. Itu arti kalimatnya. Nah, jadi di tunggal aya anjeun, maneh, hidep, nu loba atawa jamak aya kecap maraneh, hidep sarerea sareng aranjeun.
Ayeuna lebet ka kecap gaganti jalma katilu. Aya tunggal sareng loba atawa jamak. Ini kata pengganti untuk orang ketiga. Biasanya ini adalah orang yang kita bicarakan ya. Misalnya dia gitu. Nah, di dia nu tunggal contohna aya kecap anjeuna. Di dalam kalimatnya anjeuna kungsi janten guru SMP di Garut. Nah, anjeuna itu artinya adalah dia. Dia sudah menjadi guru SMP di Garut. Aya kecap manehna. Manehna teh kakara balik ti Jepang. Manehna artinya dia juga ya. Dia baru saja pulang dari Jepang. Ayeuna nu loba atawa jamak, lebih dari satu orang. Maranehna. Dina kalimahna, maranehna teh kakara rengse macul di sawah. Nah, ini artinya adalah mereka. Mereka baru saja selesai mencangkul di sawah. Aya kecap aranjeuna. Contohna dina kalimah nyaeta nalika perang kamardekaan aranjeuna ngiring bajoang. Aranjeuna di dieu adalah mereka artinya. Arti kalimatnya melihat perang kemerdekaan mereka ikut berjuang. Berdasarkan pengalaman ya, dalam perang kemerdekaan mereka ikut berjuang. Nah, ayeuna aya kecap gaganti sesebut. Artina nyaeta kata ganti untuk menyebutkan seseorang, ya. Misalnya kalau kita sedang berbicara, saya sebagai ibu. Jadi diganti ibu mau ke pasar dulu ya. Ibu bade angkat ke pasar heulanya. Nah, di sini contohnya aya kecap bapak. Contoh kalimahna tah basa zaman Jepang teh bapak mah geus sakola. Tuh, saat zaman Jepang bapak sudah sekolah. Bapak, bapakna, B-na ngagunakeun huruf gede. Nah, kata bapak di situ menggunakan huruf kapital karena sebagai kata ganti penyebut atau panggilan ya. Salajengna aya kecap emak. Contoh dina kalimahna tong ka mamana nya emak rek ka warung heula. Jangan kemana-mana ya, emak akan ke warung dulu. Perhatikan penulisan E pada kata emak, E-nya kapital. Lanjut, aya kecap aki. Dina kalimahna, rumasa aki mah geus kolot, huntu oge geus arompong. Artinya adalah merasa kakek mah sudah tua. Gigi saja sudah pada ompong. Nah, aki, A-na kapital. Bibi. Anak bibi mah geus sarakola jang. Nah, bibi itu diganti. Kata ganti adalah bibi. Jadi dia memanggil namanya bibi. Anak bibi mah geus sarakola jang. Anak bibi sudah sekolah semua. Jang itu panggilan ya, ujang mungkin. Nah, jadi bibi, B-nya kapital dan jangnya juga J-nya kapital. Alo, alo itu sama dengan keponakan ya. Nah, jadi ketika bertanya kepada keponakannya diganti menjadi alo. Ayeuna teh alo ngajar di mana? Nah, alo A-na kapital. Alo A-na kapital. Nah, sekarang alo
sudah mengajar di mana gitu, atau sedang mengajar di mana. Itu ya. Nah, eta mangripikeun contoh kecap gaganti sesebutan aya bapak, emak, aki, bibi, alo. Ayeuna kecap sulur nu sejena nyaeta kecap gaganti milik. Nyaeta kecap gaganti jalma nu dipake tukangeun kecap barang pikeun nembongkeun hubungan milik atawa anu titik-titik anu saha gitu ya. Salian ti kecap gaganti jalma jeung kecap sesebutan dipake rarangken tukang na deui anu ngandung harti nu manehna. Nah, jadi kata ganti milik atau kepunyaan yaitu kata ganti orang yang dipakai di belakang kata benda untuk menunjukkan hubungan milik atau kepunyaan selain dari kata pengganti orang dan kata pengganti penyebut yang lainnya. Dipakai juga imbuhan na yang mengandung arti punya dia. Yuk urang tingali contohna. Di dia aya kecap salira. Dina kalimahna serat salira wengi tadi tos katampi. Salira di situ adalah kamu, ya artinya. Jadi surat kamu tadi malam sudah diterima. Kuring, imah kuring di sisi jalan kereta api. Nah, kuring itu saya, ya. Imah kuring, nah imah kuring, jadi aya kecap imah. Kecap imah dilanjutkeun ku kecap kuring. Nah, eta nu contoh kecap gaganti milik, ya. Jadi rumah saya berada di sisi atau di pinggir jalan kereta api. Tadi yang pertama serat salira, ya, gitu. Salajengna aya akhiran na. Lambeina beureum lir pucuk kastuba. Nah itu adalah akhirnya. Akhiran na. Lambeina itu bibirnya merah seperti pucuk kastuba. Pucuk kastuba itu adalah sejenis pepohonan yang berwarna merah. Ayeuna aya kecap bapak. Cing pangnyokotkeun sepatu bapak. Nah, tolong ambilkan sepatu bapak. Nah, aya kecap sepatu. Sepatu itu kan kecap barang, ya, diikuti dengan kecap gaganti nyaeta bapak. Jadi sepatu milik bapak. Aya deui kecap manehna. Dina kalimahna nyaeta kamari kuring nginjem buku manehna. Artina kemarin saya meminjam buku dia. Ya. Manehna itu artina nyaeta dia. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari kecap gaganti milik atau kata pengganti kepunyaan. Ya. Nah, barudak. Oke, ulah hilap. Nah, barudak sakieu heula patepang urang dinten ieu. Terus sumanget diajarna nya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.